tapi perintah Allah sing kuat badana naon energi perhatikan awas ya ben teh teteh uing ka urang kamu awal teteh biaya saaya-aya mencarokenya bak perhatikan nomor katilu teteh titip ya nah tetehnya lamun disumpah ngaluluskeun ka opatna teteh titip apapun yang diberikan suami harus bersyukur gitu kahartos teh kahartos mak kahartos ujang hiji kudu luhung dina elmuna rumah tangga eueuh nu meunang sertifikat leres sugan bupati atau kecamatan dina Agustus di desa Langkong juara rumah tangga Agus dan Siti aya nu kitu teh aya nu juara rumah tangga teh aya kubaca na sok pas ya bakat ngan ulah liwat 3 poe diajurkeun nyengker dulur nyengker sahage ulah liwat 3 lamun teu bisa ditahan mata kasalaki bebeja bapana uing rek baeud ge kemah 3 poe rek bae ceuk salaki teh naon dosana rek baeud deh uing 3 poe rek bae hitung poe Senin poe Salasa poe Rebo eta teh mah silih ngabaeudan salaki teh rukun sono rukun naon pan kita akur teh sono deui Pak kitu nya kawas pulangna juru ning sono deui kan gitu balik nyabagan sono deui kitu nya kawas we handi teraskan itu teraskan memperkan pokok Allah nu menang sertifikat rumah tangga Allah nu bisa juara ajengan oge can puguh dina ngalaksanakeun rumah tangga nyaman leres teu aya deui nu tadi saling mencintai saling menyayangi saling setia silipikanya asilipika deudeuh kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak sabata saribagan kitu dina rumah tangga dawuh nu menang sertifikat guguru ka bapa pan aya salaki teh pamajikanana beungal salakina soleh salakina bager pamajikanana koret atuh adina teh rek nginyeum teh kudu aya salakina wae cenah manginyeumkeun duit ka uwa ngeun lamun aya uwa awewe nama tong tulus aya begitu aya ibu aya begitu naon cenah mama pokona mah cenah mun aya uwa awewe mah entong ngomong maneh teh ulin lamun si uwa awewena eueuh kakara maneh teh naon berarti anu koret teh si uwa awew aya nu kieu ceuk lamun aya si uwa lalakina mah can entong ngomong berarti si uwa lalakina anu naon dan nu saimbang anu ngareunah mah pamajikanana bageut carogena bageut leres sok guru kasih bapak luhung dina dua bijaksana ari bijaksana teh cek ti payun tingali posisi kebutuhan bojo iya maka pamajikan teh ari setor 20.000 ari barang hakan hayang jeung tongkol paribasa nanyakeun jeung naon ti mana atuh duitna leres kitu pan ai lalaki mah aya duit 20.000 ibu ari lalaki anu cerdas mah tuh da 20.000 teh mah bisi rek ka warung teh aya duit 20.000 titip rokok jarum setengah kopi hiji mah jarum setengah nggak sabarahaan sabaraha Kang 10.000 kopi hiji jadi 12 nyesa 8 dibelikan karena pinang 2 pangloba nanakana laki mas kok licik dan bijaksana bijaksananya bojo teh isi getol pengajian dulu gitu Pak bojo teh getol pengajian tapi cek batur eueuh tapakna da tapakna mah da ngajina usum halodo cek salaki teh katung mingguan geus teh bulanan we ka desa ngaji kana ngerangka itu ka dieu mana tapakna cek salaki teh deleh tuh labuh tadi aing untung hujan tuh tapak aing gitu ya sakalian teu boga duit salaki sok gacangin waktu balik ke setor kumplit setor duit sareng hari kalian teu boga duit salaki sok gacangin waktu balik setor kumplit setor duit jeung
Diantep ya. Lalaki bijaksana sakalian teu boga duit salaki sok gancang init waktu balik setor kumplit setor duit sareng duit rahasia terus salaki aing macan ledis mah dacan init jeung babaturanna keur nyeuseuh teh tengah dongeng teh keur nyeuseuh kali-kali nyeuseuh awewe teh bareng ngobrol ari salaki maneh cenah geus init nyaba salaki uing mah cenah paling lila 3 poe hiji cenah uing mah loba setoranna kaduana cenah uing ayeuna teh rek loba nu hajat nyaeta cenah manggeunggeureurkeun salaki uing mah dacan ledis nu di aing macan mantok atuh cenah elingan ku maneh uing ge geus dedeheman ngeun teu kahartieun bijaksana tiungna ieu wae mukenana ieu wae senatinga komo istri getol ibadah mah wah indah Pak tas seberapa bijaksana ai bijaksana teh urang tanggung jawabna benar-benar kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyat urang menjadi boga angonannya eta bojo bakal ditanya tina angonanana apa benar ngukutna atawa henteu apa benar marabana atawa henteu apa benar mamatahan atawa henteu itu jadi caroge mah budak da istri mah atuh indah cipta di istri omongnya salajengna sae dina akhlak caroge sing sae dina akhlak da ayeuna mah geus zaman modern nyebat teh sayangnya sayang mangga erek mamah mangga rek apa mangga dari beda jeung kolot baheula si emak atuh euy ge da ngareuna balik di sawah usum hujan cek si emak cek si bapak oi eta teh sarua jeung sayang baru rek ayeuna oi kadia kan sarung tiris oi kumacek pamajikanana cokot ku maneh oi uing kagok keur film sono oi tapi raosna na udu bil daripada sayang-sayangan 2 poe baeud 3 poe jebi leres gitu so adelis bisi caro istri keurieuh asin gua pikiran balik nyaba capek diuk pamajikan teh keriweuh teu nyodoran cai nepi ka amek atuh ngokot jai we mah disodoran wae komo incu sim kuring geus incuan nyai mah meserkeun rokok boga sampean teh cenah bapak belengeh astagfirullahaladzim aya nu rumah tangga pegat lantaran beda sama lantaran telat nyodoran cai kecil bojok keriweuh mah ku urang bantuan disebutna teh saling membantu mu'alamah saling membantu mu'awanah saling tolong menolong musapaqoh silih pikanya muhapadoh silih jaga pamajikan ada keriweuh loba seseuheun itunya dari nyeuseuh nu jadi salaki mah bojona nyeuseuh pakaian jadi caroge teteh nyuci nu caroge keur di kieu itu malaikat ngaduakeun ka teh anta sahibul rahmah anti sahibur rahmah anjeun mun rahmat jeung maghfirati Allah ridho nya seuh nu kolong jadi caro mata kok di lebah mah ibu hayang minang di hampura dosa mah kudu minang nyeuseuh mata ka caroge teh bapak wagiru leledokan lain ieu mah usum hujan kerek dikeut tong digeunti wae sakit ulah ka beli sabun teh saya kuduna kieu mah hayang bagai mah ngapa gentos da anu isin mama mah eta geus dikecos Pak eta teh di mana sih langsung kipunya entong make eta Pak isin bisi soe bisi kawas tukang salat baheula yang karewek keur sujud bahaya gitu nih geus cek salaki teh ayeuna rek ka sawah jam 10 rek balik cek digenti deui engke jam 1 rek genti deui pakaian ya, ngajakeun itu makanya. Awas. Gitunya. Terus di akhlak, mah titip mang masihankeun bapak abdi ka Garut. Ka Neng. Awas yo, rek lebaran. Mitrahan kami toha lalaki jeung mitoha we sing saimbang. Komo lamun barang bere teu sarua
pulang lebaran jadi silih baeuda budak na cenah mawa dodol 5 kilo jeruk 5 kilo ari ka inung lalaki ngan mere 10 siki ari ka inung awewe mah cenah 200 siki bere tatangga 5 siki diobrolkeun barang bawa ke tatangga deket jeung mitohan ieu ai maneh cenah dibere sabaraha cenah ku minantu cenah weuing mah dodol ngan 10 siki hah cenah mau lagi cenah loba cenah eta cenah ka itu mah cenah weuing ngadenge ka inung itu mah cenah melipot loba barang bare teh kapan datang ya budak teh ka inungna cek inungna teh sia teh sing adi teu saeutik besan jeung besan silih baeudan teh lantaran teu adil lamun putra rek barang bere kanu jadi sep sing sarua ka ibu 200.000 ka ibu Rama teteh 200.000 sing saimbang bisi aya nu nepikeun teu seimbang tapi omong itu dijaga ulah kieu yang geus usaha teh cenah mantong wae ka indung aya sih cenah boga minantu teh mun balik nyaba teh cenah lain balik ka bojo tapi lah kalah balik ka kolot boleh ngan kudu balik heula ka bojo engke jeung bojo bareng ka ditu terus teu sae geus jadi geus kadu bojo mah teu sae uih angkat nyaba uih damel ge wah uih we ka bojo erek ka mamah mah wawartos kanu jadi bojo atawa bojo diajak ka ditu teu saeutik anu kitu leres nih ta ieu artos keur ka mamah ta ieu artos keur nyai ta ieu artos keur mamah akhlak anu sae mun beak mah marek angkat deui sesana mah kok deuk keur nyai rek meuli baju meuli emas oge kok alhamdulillah kudu ku cihaneut sia tah manina ge kudu salaki kitu adil dan bijaksana akhlak anu sae ari nyerenkeun artos tara ditanyakeun deui sok aya lalaki nu nyerenkeun artos ka ibu ditanyakeun deui aya bisi leungit nanyakeun sok teh bisi leungit gitu gimana sok diobrol-obrol cenah kunaon cenah dibihkeun nanyakeun wae mah lain aing mah bisi leungit awas tah aa jeung teteh saling mencintai saling menyayangi silih bantu silih tolong cek tadi silih kanyahokeun kewajiban da mah mamatahan makean monokan mapanan jeung maraban 5A sabarigi A 5 keur saroge ka bojo teh nya hiji mamatahan M 5M mamatahan maraban makean mapanan monokan kok monokan eta mah si lalaki mah pangareunah nomor 5 awewe nyai kupingkeun 5N ari AA mah 5M leres ibu sami 5N nurut naon cenah neng nuhun naon neng narima naon nahan namprak nurut nahan narima namprak teteh kieu we uing mah dibere didahay henteu mah moal cek salaki cenah ieu nyai ngan 3 juta diteuneun uing mah cek salaki ngan 500 diteuneun uing mah tara nanyakeun naha ngan meunang sakieu leres tah kudu kitu nyai nu terakhir kunci kusyukuran nyai rumah tangga AA ujang kunci kusyukuran menang gede syukuran ka Gusti menang leutik oge bersyukur keneh ka Gusti kudu syukur hari hirup kudu syukur sabab lamun hirup syukur hirup kurang syukur ulah kubur eta ulah kubur hari hirup ulah kubur sabab lamun hirup kurang kasih hancur sing daek syukur hari hirup kudu syukur ulah rek kubur hirup kurang bisi hancur kena syukur nyeba hirup kurang ame subur kena
syukur jam ridwan hirup urang syukur makmur kudu syukur eta kudu syukur ari hirup kudu syukur sabab lamun hirup syukur hirup urang syukur makmur ulah kubur eta ulah kubur ari hirup ulah kubur sabab lamun hirup kubur hirup orang pasti hancur ulah rek kubur Pak Ridwan ulah kubur kudu sing syukur Pak Ridwan kudu syukur sabab kubur Pak Ridwan hirup anjeun bakal hancur sabab syukur Pak Ridwan hirup anjeun subur makmur kudu syukur eta kudu syukur hari hirup kudu syukur sabab lamun hirup syukur hirup orang subur makmur syukur alhamdulillah syukur rezeki nu disyukuri wagiru pake naon ari syukur teh cek dilebak make pamere sesuai jeung kahayang nu merekna dibere ku Allah teh tong dikumpul-kumpul da moal dibawa pae laras moal dibawa naon lauk emas gara lede nila gede bawa mani sagala de son ieu waktu pae dihakan ku nu tahlil waktu pae dihakan ku saha ku anak kai bararadag diantep pae geus pae mah paling dibahadan sabarapapan 7 moal innallaha yuhibbu as-sarihimati al-abdi Allah mah resepeun ebo lamun ebo dibere rezeki wagiru digunakeun wagiru diguna yo keur urang dieu dina Al-Qur'an aya surat An-Naml sireum ari sireum umurna ngan 2 tahun geus teu kabayang lamun sireum kawas jelema umurna 8 tahun sekali ngelog sabaraha juta meureun alam dunya teh bakal pinuh kunaon ku sireum mah tingali ari bapa macul digogotong cacing kalung ku sararea leras dibawa kana guhana teh dihakan dikumpul-kumpul tah lamun aya urang kandang sari ngumpul-ngumpul hartabana ka masjid teu mere fakir miskin teu mere kolot teu dibere tatangga nginjem teu dibere nu kitu teu naon 2 Al-Ankabut lancah tinggal di Al-Qur'an aya Al-Ankabut lancah ari lancah imahna di beton teu di tembok teu uduh tapi henteu nyaman eta imah teh setiap anu istirahat kadinya dihakan ku eta lancah leres imah butut ka RT bedegong ka puluh bedegong ka ku bedegong ka indung bapak bedegong ka DKM bedegong nu kitu teh naon hirup sangsara tapi bedeg aya An-Nahl dina Al-Qur'an aya surat An-Nahl hartina nyiruan terang nyiruan osok entep pernah teh muning tara hah aing can neleh entep na nyiruan mah kanu seungit baliknya bati nu seungit wagiru diolah jadi naon madu mak hoyong madu hah mah milih madu milih racun madu di tangan kanan racun hebat ya dugo jeung sona sing barokah amin ya sona deh dugo ya kedah kanu tebihnya sing sering kanu tebih amin sing sering dinu caket amin sok nyiruan mah mata digambarkeun wa innalakum fil an'ami la ibrah cek Allah dina sasatoan teh aya pikiranan keur maneh jelema hirup teh kudu seperti nyiruan usaha nu halal bobonangan usaha nu halal tong disimpen wae na jero lemari wagiru gunakeun ya keur ka sakola ya keur ka guru ngaji ya keur PBB ari tanah lega PBB pang paneurina mamah era ku batur wagiru bagi-bagi apa ya keur meuli mukena ya keur meuli sejadah wagiru bagi-bagi lain kumpul-kumpul ngagade we pagawean teh ya Allah kudu seperti nyiruan menang usaha wagiru diolah jadi madu ari madu teh ubar sagala rup nyari cangkeng ubarna madu seueur betung ubarna
nyeri ih ubarna nyeri hate ubarna duit jagoan jadi ubar tatangga menikot ke pias weh istilu poe pias ditanya tuh patinai malang tanya ke orang wah naon wah teh cenah dulu rek hajat can boga keur mere hek cenah kamari ka uwa teh merena teh 1 juta kot asa kiamah kumaha cek urang kudu jadi jiruan madu tenang aya di abdi 1 juta we mah ange ku uwa poe naon poe minggu heuh bayar poe Senin jurig lain oge nulungan atuh cek urang teh sia mah sareng maean aya di abdi uwa 1 juta we mah ango wios wa mayarna mah engke uang geus gaduh eta ganyaranana saurang jeung munggah haji jeung umroh kaman hajawatan ngan hes komo keur sumpait kieu paling ge cenah ngecelok duit ti mana atuh ari urang wani kece teu boga duit lesang kuras sudah sok aya nu lesang kuras aya penyakit pangbahayana lesang kuras teu boga 1000 ulah kaden kitu otak sing loba maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ke terakhir urang doakeun tukang macu tukang ngaji tukang nganyuk tukang dagang urang doakeun maca sholawat nya gitu terakhirna gitu jadilah aa madu ngan kade neng ulah daek diracun madu teh barang nahala jadi ubar eta teh aya surat an-nahl teh jadi ibroh jadi pikiraneun wa innalakum fil an'amila ibroh pikiraneun ku otak maneh jelema yen maneh teh kudu seperti madu jadi ubar ke sakabeh jelema termasuk Allah tahallaku bi ahlakilah Muhammad keur sedih keur nyeri hate siksaan kaum kafir di Isra jeung di Mi'rajkeun eta teh suatu kebanggaan ke Nabi Muhammad diubaran linuriyahu min ayatina jadi aa sing jadi we keur ubar batur tatangga sedih ubaran ku urang tatangga bingung ubaran ku urang kolot bingung adik lanceuk bingung ubaran ku urang itulah manusia yang berharga dan bermanfaat numbutkeun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadilah madu ulah jadi lancah imah butut ya cerewet ya cegekan ya cawanan ka jalan ka solokan mung diajak gotong royong mung diajak ieu mung naonan manfaatna nu kitu terus matak ieu mah kampung Kandang Sari anu bisnis anu ngawarung nu buburuh di lembur nu buburuh di kota nu noko nu jualan pulsa nu sok ngiridit anu sok naon bae usaha kasap usaha urang Kandang Sari masyarakat sadayana sing aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala sallatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah yo salatullah salam ala toha salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah Gusti mugi maparinan kajamaah paraosan ilmu kamanfaatan berkah dina kahirupan berkah dina kahirupan yo salatullah sareng ala toha salatullah ala yasin ala munu ngaji tukang tani amin muge-muge hirup mukti kenging rahmat masuci sareng gaduh barokah rezeki sareng gaduh barokah rezeki salatullah
ala toha sholatullah ala yasin munung ngaji tukang macul muge-muge hirup unggul boga rizki anu muncul najan ukur buburu macul najan ukur buburu macul yo sholatullah ala toha sholatullah ala yasin munung ngaji tukang dagang mugi-mugi maju senang perang beting hirup tenang barihan ke barokah hutang barihan ke barokah hutang sholatullah ala toha sholatullah ala yasin ngajina pejabat mugi-mugi Allah masih rahmat mimpina beki hebat dipikar semasyarakat dipikar semasyarakat yo sholatullah ala toha sholatullah ala yasin munung ngajina ajengan mugi Allah nikah hemat waktu mangapa sihat lamun ayat bahan lamun ayat bahanan yo salatullah salamullah ala toha sholatullah ala yasin habibillah ti wetana ti kidulna ti kulona ti kalerne masyarakat kampung Kandang Sari di palih dieu cek tadi tukang dagang tani buburu macul tukang buburu ngoret tukang kai tukang bisnis dagang naon wae cangkaleng warung mobil toko hiji urang penta ka Allah sing barokah panjang yuswa sing barokah rezeki sadayana karayan urang sing mampu ningkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Hameh urang maot mawa iman tuturkeun doa sim kuring bismillahirrahmanirrahim mangga Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman kadah katalar sadayana Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman. So kurang sareng sadayana Allahumma sabitni alal islam wa hafidni alal iman ras Allah sabit wa hafidni alal iman ras Allah alal islam wa hafidni alal al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asli tilu kali Allahumma sabbitni alal
wa hafidni alal iman. Allahumma sabitni alal Islam wa hafidni alal iman. Allahumma sabitni alal Islam wa hafidni. Terakhir hapunten anu kasuhun mung sakitu nu kasangakeun ieu si Ujang si Nyai rumah tangga nasi sakinah mawadah warahmah, ibu bapak sadayana termasuk marurang kalih nu dicana ka dieu sing jadi marurang kalih anu berharga berguna pikeun nusa bangsa katut agama. Barokah sadayana. Salamina aidina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.